warahmatullahi wabarakatuh. Amr bin Luhai oge ngaluarkeun parentah patung anu meunang disembah teh ngan ukur patung anu asli ti Mekah atawa bahan bakuna ti Mekah. Umpamana urang rek miang ka hiji patempatan mawa batu eta di tempat tujuan urang tinggal digambar kapur atau kunaon wae sabangsana mangrupakeun gambar patung anu dimaksud harita keneh bisa disembah. Eta geus kaasup sah nyembah patung ti Mekah. Hal ieu ditetelakeun ku Khalifah Umar bin Khattab dina mangsa anjeunna ngariung sareng para sobatna. Harita Umar bin Khattab musa mesem atau seri leutik. Nya sahabat anu sedia nanya, kunaon anjeun mesem sorangan Umar? Umar ngawaler, kami ingat dina zaman jahiliyah baheula, dina mangsa kami kudu miang kaluar kota Mekah, kami poho henteu mawa patung sesembahan kami anu dibawa ku kami ukur korma jeung roti harita. Padahal kami boga paniatan hayang nyembah sesembahan kami di tengah-tengah perjalanan anu antukna kami nyen patung sesembahan ku korma satu tas gitu. Kami ngerasa lapar nya eta patung anu cikeneh disembah teh ku kami di dahar huluna. Nepikeun ka ayeuna alhamdulillah kami beleger da puguh eta mangrupakeun patung. Eta mangrupakeun gambaran-gambaran leutik tina kajahilan urang Mekah dina mangsa harita. Ti poe ka poe taya pisan euy-euy Amr bin Luhai malah beuki mahabu dina rengkak palipolahna. Kiwari Amr bin Luhai geus nurunkeun deui hiji parentah ka pangeus kota Mekah supaya maehan budak awewe. Jadi kaum dangu sadaya saupamana lahir orok awewe kudu dipaehan atawa kolot-kolotna hirup dina kaayaan hina dina nepi ka muncul anggapan yen budak awewe teh mangrupakeun sumberna musibah dina hiji kulawarga. Beda deui saupamana dina hiji kulawarga teh pasangan salaki jeung pamajikan boga anak leuwih ti 8, budak anu ka-10na awewe teu kaasup hina. Kajadian ieu teh dilanggengkeun ku Allah Subhanahu wa taala dina surat An-Nahl surah nomor 16 ayat 58 dugi ka 58. Wa idza busyira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim yatawara minal qawmi min su'i ma busyira bih ayumsikuhu ala hunin am yadussuhu fit turabi ala sa'a ma yahkumun. Saupama maranehanana dibere beja ngeunaan kalahiran turunanana mangrupakeun budak awewe sakadetetra beungeut maranehanana geuneuk ngemu kaambek anu tan wates wangen manehanana nyingkahan jamarea kulantaran beja anu kacida goreng anu katarima mangsa harita. Naha eta budak awewe teh kudu dipiara bari jeung nanggung kaera di masyarakat atawa kudu di ruang hirup-hirup. Kanyahokeun kacida goreng lalampahan maranehanana dina waktu eta. Dina surah Zukhruf
Surah nomor 43 ayat 17. وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم. Jeung saupamana salah saurang di antara manehanana dibere beja, maksudna urang Quraisy, lahirna budak awewe turunan maranehanana beungeut-beungeutna geuneuh nahan ka era anu tahan wates wangan kulantaran anu lahir teh anak awewe. Surah Takwir surah nomor 81 ayat 8. فلا أقسم بالخنس. Jeung saupama eta orok-orok awewe anu dikubur hirup-hirup ditanya naha dosa naon pangna kuring dipaehan guaran dina waktos ayeuna urang cekapkeun sakieu heula mugi bae sasiereun sabeunyereun sing aya pulunganana khusus kanggo pun emang umum kanggo palawargi anu parantos ngimeutan ieu rekaman ti awal dugi ka akhir. Urang teuneun dihandelem hieum tuna dihanjuang siang paranti nyokot ninggalkeun mangsa datang samper deui bobot sapanon carang sapakan neda agung cukup lumur jembar hapunten Robbi tu billahi robba wabil islami dina wabil muhammadin nabiyan wa rasulah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.